Astagfirullahaladzim. Ya, laras bapak. Eta bapak ngaos dugi kainya eta. Abong kena Semar sempengangken ngangken mar menyemarakan datna alam. Semar Bandar Nangka. Badranaya. Ayo. Badranaya. Bapak Banera ku anak. Ya, leres. Sedangkan lamun geus kacekok kudu kitu, teler teh nuhun hiji bakal ngaleungitkeun keimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Kadua bakal leungit rasa solidaritasna. Katilu bakal leungit rasa kabangsaanana. Kaopat bakal leungit silih asah, silih asuh, silih asih. Alah iya Pak. Kaituna sudog-dog tinggal igel. Ta. Jati nanti daulah teh, bari bahasa teh. Jati dialaan wae bari dipaok. Jati kasih kujunti da eta. Tak ieu mah nu teu nginum mabok. Leuwih dorakana teh. Ta eta. Nah aya nu teu nginum mabok, lain aya deui riab. Riab. Nu teu nginum mabok, riabna kumaha? Ai mabok teh ilang keseimbangan, teu kontrol. Nya, duit negara dilegleg, duit rakyat dilegleg, nah baru kenalin mabok eta. Nya. Mabok kakawasaan deh. Karek kapangi mabok ku kakawasaan, mabok ku kapangkatan, mabok ku kadudukan. Jadi jalma anu borangan, ai borangan teh naon sieunan, sieun jurig lain, sieun uka-uka lain. Tapi sieun kunaon, sieun teu dahar, sieun teu make, sieun teu beunghar, sieun teu loba kandaraan, tina loba ka sieun bakal tega ngahalalkeun kana sagrupa cara. Naudzubillah, summa naudzubillah.